urang hendak ka si eta poe Minggu hendak puguh urang keur hendak ditanya ku si eta teh ka mana ka hareup naon dia nanya aing bae dia oh pemarahan eta poe Minggu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu likulli amrin miftah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang anu halaladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun para ustad, para kasepuhan, wabil khusus kasepuhan kampung satempat. Kampung naon namina ieu? Kampung Limus Bueuk. Anu ku jisim kuring dipika hormat tur dimulyakeun. Manawi aya para pejabat pemerintah satempat ku kaula sami dipika hormat. Teristimewa sohibul bait sekeluarga anu ngajadikeun cukang lantaran diriungan urang di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan hajatna ku Allah diberkahkeun. Kedua mempelai saderek Ujang Maman sareng Neng Risma, mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Terutama pisan ieu panganten sing jadi panganten super sakali asup langsung namper. Ulah diengkang ke deui meuning geura bararoga anak pang dewasa beura boga anak mah. Aya paribahasa kolot kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Kacai sok daek mandi kadarat sok daek sok
salat kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat eta mah paribasa kolot ngomong kitu mah harti nu sabenerna mah kieu ieu eta kacai jadi salawi kadarat jadi salogak lamun eneng tengah peuting ngarasa nyeri singka de ulah ngagoak gitu maksudna kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tukang sound efekna leutikeun deui sakabeh manusia anu hirup di alam dunia urang kabehan tangtuna hayang salamet dunia ya urang limusbuk hayang salamet dunia akhirat ai jacalalager ngomong nama hayang ka surga tah hayang ka neraka i jate araredan jawab nama nutilok salat ngomong nama hayang kasur nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur bu ibu bu nutilok salat ngomong nama hayang nutilok eta sakitu nutilok ngaji ngomong nama hayang nutilok teh ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang ai jacalager nya pamuda keur gapleh ngomong nama hayang kasur keur gapleh kota hayang ka surga di mana kamu usna tangkorak saya haram jadah doang eta jacek ulama eta pamuda keur gapleh ja doang tepati cager jacek ulama kunaon kitu dalekeun bae eta nu gapleh kartu nama sagede korek tapi mantingkeunana alabatan gebot hade kot kieu sengkleh modar dia jadi hirup keneh di modar mantake nu tukang gapleh masuk palendek umur mantake sia pemuda ulah sok gapleh sia bisi tereh malah lodar ayo eta sering doakeun teu bener modar dia seorang deui modar dia gitu nih mantake ulah sok loba gapleh bisi tereh malah lodar sugan aya urang limusbuk keur gapleh barokah dia jauh bener gitu kadang-kadang minantuna di pos ronda tiluan terojol mituhana cek minantuna bah neuk ka mana bah puguh abah neuk ka warung neuk meuli rokok cek minantuna bah cenah ieu gapleh kurang saurang karage ieu baturannya bah oke abah meuli rokok heula eta minantu geblek deui datang mituhana cek minantuna bah kocok la ilaha illallah mituh tang kocok gapleh eta mituhana daek bae ditololna kocok mituhana kocok sret dibagikeun sret dibuka eta minantuna geus ngagitek-gitek ku suku bae cek minantuna aya di kula kabeh geus bengep banget mituhana pan keheul meureun ta mituha cek mituhana modar dia minantu cek minantuna lamun kula modar anak abah jadi rangda ka Bandung jeung ka Medan nu burung jeung nu minantu geblek mituha tolol kabeh ke jelema hayang ka surga atuh jawabanna mah ngan hadirin wal hadirat lamun urang hayang ka surga patokanana agama naon atuh aing ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul ngaran agama teh undang-undang Allah pelaturan Allah anu ngajak ka seluruh manusia anu berakal dicandak agama ku Kangjeng Rasul supaya umat salamat di dunia jeung di eta ngaran agama geus sakali deui mun hayang salamet mah patokanana agama lamun dagang kudu dagang Islam lamun tani kudu tani Islam bergaul make akhlak umat
sok ayeuna urang mun tani kudu tani Islam kumaha tanina sing endah tanina ulah sok ngegeser-geser gelengan batur aya di dieu nu kitu nu mana imahna coba ieu mah mentang-mentang boga pacul cap ayam jago blok gelengan batur di seseran kuat sampai segede halis kuat lemek mata kuat dibelut ada reueuh para rundung cek belut teh hayang aing cicingna ge buntut aing ketutupan hulu aing ngolol aing kuleutik gelenganana mang ngalegaan sawah mah ulah ku pacul ku duit lega kege sawah bener gitu sing bener tanina ketika urang panen zakatna kaluarkeun tah eta teh undang-undang Allah maka kunaon jelema kadang-kadang dititah mang geus zakat cek ustad le sia be tah ustad yang di zakatan iya jelema ku ari karitu cenah hirup hayang salamet ari kana undang-undang Allah sok ngalabrak euy dimusbuk ramjadah doang mun dagang kudu dagang ulah sok loba ngabohong sagengga cekang jeung Rasul pangloba-loba ngabohong mah di alam dunia padagang nah dibebek poing penting ieu padagang ya cek padagang cenah kiai jak ulah mah tilok ngabohong lain kanu osok ieu kanu tilok lain kanu tilok ieu kanu osok ji gat ge eta padagang deuleukeun ge mang sabaraha duit ieu lauk bandeng sakilona misalkan 30.000 menang tante cek urang 25.000 haram najis demi Allah teu meunang nya haram nya najis nya sumpah palsu horeng ti ditu nama 20.000 ladang ngabohong kauntungan dagang sedangkan ngabohong haram diparapkeun ka anak pamajikan pajarna halal meureun munasabah anakna darareug menta jampe ka unggal kiai geus beak 1000 akwa temempan lain temempan doa kiai horeng barang daharna barang dahar tinahar cingkah hade nyorang kula ceramah kiai anu kasinggung kiai dalam untuk itu mah kami moal menang untung ulah kitu ngomongna kieu beraduit lauk bandeng 30.000 sakilona menang teh cek urang 25.000 atuh karunya budak aing upah mikul jacara rapenya mararahal ku ari mah leutik teuing aya mah aya ngan leutik teuing atuh karunya be ka kami ieu mah can tiasa tidutna ge can meunang demi Allah haram najisnya haramnya najis tah eta rata-rata padagang kararitu kabeh ge hayo ngaku padagang haram jadah doang cing sok ayeuna makana sing bener kunaon urang dagang tinggal hutang patani tinggal daki lantaran teu mengikuti undang-undang Allah jeung Rasulna teu mengikuti agama kos kitu akhirna dagang tinggal dagang tani tinggal tani apalah arti hadirin wal hadirat kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi sakur-sakur darah daging anu ngalir tina barang dahar haram fannaru aulabi seuna neraka leuwih hak meuleum ka awak urang wal iyadu billah sedangkan cekang jeung Rasul man akalal haram qasa qalbuh saha jalma tukang ngalobakeun barang haram qasa qalbuh maka teuas hatena aya mata qalbuh tegasna hatena mod hatena pak waduh ripuh lamun geus paeh mana naon ge ayeuna setrum mati atuh sapeker moal harus lampu moal nyala gara-gara mati set daja eta mobil anyar ti dealer teu hirup atuh jang naon jang ripukeun penumpang ibu misalkan boga salaki nyongora keneh nya kasep nya bager nya beunghar barang napaeh apalah arti kasep tinggal kasep bager tinggal bager mohon maaf barangku mati ngolapes doang terong di leop waduh hese barang paeh mah kumaha ge bener da jasadna hirup hatena paeh aduh bahaya mending paeh jeung jasad-jasadna lamun bau kurang kubur paling jago jadi bebongkong paling keno beak ku bebongkong mandok jalang
tapi lamun jelema jasadna hirup hatena paeh lempang ke kebon batur manggih kajang batur hayang maling manggih cau batur hayang nuar manggih motor batur hayang nyokot. Nah iya akibat gara-gara hatena mod, sedangkan hate jenderalna seluruh anggota badan. Manta kumaha hate atuh taya geus sakali deui hirup mah mun hayang maslahat hayang salamet harus mengikuti agama Islam. Ialah urang kabeneran alhamdulillah urang ku Allah dijadikan umat Islam umat Kangjeng Rasulullah Muhammad. Taya diantarana iya agama teh pertikahan kapungkur nikah saha Nabiullah Adam alaihi salam di surga jeung Siti Hawa nikah di surga jeung Siti Hawa. Allah nyiptakeun Nabiullah Adam di surga jelek sekaligus rupa Nabiullah Adam. Begitu Nabiullah Adam culap cileuk di surga cek Allah dam keselnya mohon Gusti ke aing deuk nyieun batur anjeun. Nabi Adam disarekeun heula ku Gusti Allah didamel tina tulang punggung rusuk palih kiri iyalah Sayyidatuna Hawa ibu moyang urang geus bikang mah asalna tina tulang geus tulang mah tilok lempeng kabeh ge barareng kadang lalaki bikang mah barareng jaeta kumaha mun hayang lempeng ngalempengkeun tulang mah ulah sakaligus bisi potong kudu lalaun bika mah kudu dialem bae capek aing ngalaman pamajikan bae jaya ngilu teh pamajikan kula haram jadah doang bari undangan bae ka soeul hajatna ayo bi ngiring kitu kan hayu ngiring biasana mah jarang ngiring jadi mengawal gitu ayo cenah oh moal istri saya solehah dong di dieu mah solehah gitu. Geus eta hadirin begitu didamel Siti Hawa tah dihudangkeun deui Nabiullah Adam jeung Siti Hawa barang ningali di gigireunana eta Nabi Adam manggi awewe meuni geuli aiku geulis ta Siti Hawa. Masya Allah pan manusia mah diciptakan ku Allah gaduh hawa gaduh nafsu gaduh akal atuh neuk dirau ku Nabi Adam cek Nabi Adam Masya Allah sanjan Hawa cek Siti Hawa ari anjeun Adam oh cek Nabi Adam neng ka dieu digupaya ta saha Siti Hawa ku Nabi Adam cek Siti Hawa atuh kakak bae nu ka dieu. Nah akhirnya Nabi Adam nyamperkeun mantake di mamana ge kudu lalaki heula nu sok nyamperkeun ka awewe mah tuh horeng aya ti dituna Nabi Adam ngagupai ka Siti Hawa digupai deui ku Siti Hawa atuh ka di aiwani mah waduh cek Nabi Adam siapa takut diteangkeun ta ku Nabi Adam Masya Allah begitu timbul syahwat hendak dirangkul ku Nabi Adam ditepak ku malaikat Jibril wait stop temenang Dam ay gitu kudu kawin heula anjeun nikah heula jeung Siti Hawa mas kawina maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Tuh Nabi Adam ku Allah diciptakeun tina 7 rupa warna taneuh. Makana bu pak punten rupa jelema sanajan saindung sabapa beda-beda lantaran Nabi Adam ge ku Allah diciptakeun tina 7 rupa warna taneuh aya anu bapana putih indungna putih anakna geuneuk anu kitu i bener aya anu bapana hideung nya ibuna putih anakna belang aya anu kitu ge aya anu bapana jangkung nya indungna jangkung anakna doang gantar aya anu kitu aya anu bapana pendek indungna pendek anakna doang bola guluntungan aya anu indungna hideung bapana hideung anakna dodol atuh pasti teh malah
moal akur banget jelema sanajan saindung sabapa jan Nabiullah Adam ge diciptakeun ku Allah tina 7 rupa warna ta. Nabi Adam ku Allah diciptakeun tina taneuh, ai urang mah asalna ti Nabi Adam, wa Adam min turab, jadi hakikatna manusia kabeh diciptakeun tina ta. Makana ulah sok riributan jeung baraya jeung tatangga jeung durur kudu alalak jatina taneuh atuh. Anu beunghar tina taneuh, nu miskin ge tina, pajabat tina taneuh, rakyat ge tina, anu bodoh tina taneuh, nu pinter ge tina, anu kulitna putih tina taneuh, puguh nu hideung mah loba teuing. Waduh, tina leutak asana ieu. Geus teuing hideung kulitna, nu penting ulah hatena be nu hideung. Jadi orangnya hitam manis, leungit manisna tinggal geuneukna nu aya. Nek naon kudu riributan, aya masalah jeung dulur salembur sakampung, komo jeung dulur sapejit jeung dulur misan mindo alo jeung mamang, aya masalah gede leutikeun, aya masalah leutik eueuhkeun, ulah masalah leutik digede-gede moal beres, sebab itu ngumbar nafsu. Menang ibu pahewaan, menang ngaranna ge manusiawi, ulah lewat ti 3 poe. Contoh urang henek ka si eta poe minggu henek, puguh urang keur henek ditanya ku si eta, teh ka mana? Ka hareup. Naon dia nanya aing bae dia? Oh, pemarahan. Eta poe minggu tah. Puguh henek ka si eta kala ditanya urang. Laju eta poe minggu tah. Senin ditanya deui, teh cager. Kadaleuna aing naon gering ku dia. Poe Senin tah henek keneh. Tah poe Minggu, Senin, Salasa. Poe Salasa ditanya deui, teh ai eta teh cenah kawinan dinu Neng Risma teh pan aya Haji Jamaludin cenah malam naon? Atuh puguh tanya ku ka ditu aing nu ngajat lain. Minggu, Senin, Salas. Tah Rebo mah cager deui. Teh ka mana? Ka pasar. Cager gua mah. Nek ka pasar teh cager. Rajul ka mana tuh? Ka pasar. Pantai teh kamari mah ka kula menikot ku polototan aing henek keneh kamari ka dia. Kunaon tuh teu aing henek bae ka dia henek aing cenah. Oh jadi hewa keneh. Hewa aing kamari mah aing kuari, henteu aing kuari mah aing sok ngaji cek ge. Aing sieun aing masyaallah bae aing guju aing bisi eueuh umur aing pae. Waduh aing can hampura dosa ka dia. Sieun mantak aing kuari mah henteu. Oh jadi kuari mah henteu henek atuh henteu. Aju teh ka mana tuh ya? Ka pasar. Pan berang amat ti peuting mararehe. Bener teuing tah saya ngajawab. Teh di mana? Di pasar. Pan si cenah lempang bae, hartina mah teu naik ojek meureun, pira ku aing kudu guluntungan cenah. Eta mah jelema bener teuing geus kitu teh. Geus eta urang aya masalah baik dina rumah tangga maupun di keluarga maupun di masyarakat, nu gede leutikeun, nu leutik eueuh kan supaya naon kadituna saling maklum gemari pahrepeh rapih loh jinawi kahartos heuy kaharti terus ieu 2 menit deui mah ieu terus teuing jate teh mangondang henteu ngaberkatan moal ngongkosan moal ieu mah urusan anu hajat. Tapi insyaallah atuh mah atuh kuring ceramah ka dieu ikhlas ridho ulama dunia akhirat. Geus teuing atuh kuring mat balik ti dieu teu dibere ongkos ge, nu penting asal dibere doa. Hese jurig duit mah kabeh gini. Geus teuing ulang balik ti dieu teu dibere duit ge, nu penting asal meunang amal. Hese bener jurig duit mah kabeh bikang mah di mana ge jurig duit horeng. Heuy. Terus ya. Makanya begitu Nabiullah Adam nikah jeung Siti Hawa di surga, nikah emas kawina maca sholawat ka Kangjeng mata ke urang kudu rajin maca salawat. Ibu bapak hadirin minimal eta salawat minimal 11 beh ta salat asal dawam. Komo 100 kalimat tuh nu mana cedak kiai sholawatna seueur pan sholawat teh aya sholawat kamilah, aya sholawat munjiat, aya sholawat asror, aya sholawat taisir, aya sholawat petir.
no mana cenah salat petir aya salat petir mun aya petir teh pan burijan jelger Allahumma sholli ala Muhammad nah eta salat petir anu eta geus eta bae nu bari salat petir bae Allahumma sholli ala Muhammad tas bae muter mantak bisi salakina balik ti dieu tah teu milu salakina ibu teu milu hadiran engke ditanya pan ku salaki mah tos di mana tinu hajat oh laju sanu ceramana Haji Jamaluddin laju menang naon salat petir ih bapak makara kadenge nu mana aya kitu mah atuh aya nu mana coba atuh eta Pak mun aya petir teh pan celeger burijan celeger Allahumma sholli ala Muhammad nah horeng teh salat petir nah eta mah mantap urang kudu lobakeun maca salau euy terus ya ci tambo tah maca sholawat eta mas kawina Nabiullah Adam cek malaikat Jibril Adam mas kawina ieu bae sholawat ye baca ku anjeun dam sabaraha kali baca 1000 kali satu napas Nabiullah Adam teu kuateun ngan kuat 700 kali nu 300 kali deui mah dihutang mantak wajar mun aya mas kawin dihutang aya turunan heubeul ti Nabi Adam mantak ieu awewe geus kuari mah parawan ibu-ibu bapak-bapak bisi anakna can kadarawin geus ulah gede laga mas kawinna sholawat be akur teu pemuda cocok mang santri kahayangna dia mah teu gablek duit ieu asa dipangmenangkeun ku aing ieu mah mas kawin segala hayang motor meong segala hayang ieu hayang itu barabe amat makana cegang jeung Rasul mimbarokatin nisa'i thalathun ciri awewe bahan barokah diajak rumah tanggana aya 3 bejakeun ulah ya bejakeun ulah khusus pikeun pemuda nu can kawin nu geus mah kagok nasib teh mangarana ieu nu can kawin bae teangan awewe bahan barokah diajak rumah tanggana aya 3 cirina hiji aisaruhunna khitbatan babari dilamarna contoh kemod bogo kasarmina tuker contoh iya min mina aya naon ka kemod aing mah ku bogo min aing mah ka dia masyaallah aing mah kadang neulekeun bae ka asa neuleuh eta ge kararas cau doang buk sarmina aing mah neuleuh tiang listrik aing mah sari awak sarmina aing mamin lamun aing nangkarak dia asa diluhureun lamun aing nangkup asa dihandapeun dia min aing mah lamun keur nginum inget ka dia langsung kebesekan lamun aing dahar geus beak 2 piring inget ka dia langsung seubeuh atuh meureun bae geus beak 2 piring ieu aing mamin kadang deuleukeuh aing teu kuat bogo aing mun teu jadi asana geuring nangtung daekeun aing paeh ngaradak aing mamin beneran bae bogo cek sarmina aya kitu kakemod kakula kadang deulekeun dina naonna dina bibirna min teu kuat monyong doang corong jadi aya nu kitu eta nya mantak dede bisa abi kang monyong ulah dikukumakeun eta cek si kemod cek sarmina teh geus aya kitu mah kakemod datang bae ka imah kula isukan oke euy kemod naik motor Pixon teh anu gede papap wah Assalamualaikum waalaikumsalam cek bapana saku maneh kemod urang mana bojong kenyot ari tujuan ka dia bogoh ka anak abah ngaran Sarmina waduh cek bapana diuk langsung bapana neangkeun min mina naon Pak eta di hareup dia aya pamuda nanyakeun dia kasep tante Pak pemudana atuh seneng bae cenah jeung embe mah kasep keneh manehna astagfirullahaladzim kuat jeung embe ditarungkeun anak barang dipanggilkan ngarobrol oh kakemod jantan juga ya iya min cintaku padamu tidak terhalang oleh api dan air samudra ku seberangi lautan ku garungi bopanira pokona mah tegedag keanginan waduh laju ai sebenarnya min iya minah bogoh tante kakak kemod cek sarmina kumanya kula maneuleuk ka kemod atuh hewan teu resep teu doang neuleuk kadal bae cenah korosak neuleuk kadal urang hewan teu resep teu nya cek babana ai jadi geus bararogo kabehannya geus karenal entos bah di mana kenalna dina pace book laju dina IG jakuari mangarome HP bae atuh bener teu
eta ka ibu-ibu nu geus karolot nini mana jempolna jalegrag tukang ngoyos make HP. Bu geus kolot mulu nyeklan HP lah, geus kolot mana jempol jegrag mencetang ka hiji biji lopat atuh teu nyambung-nyambung. Ih, kuari mah loba korban HP, masya Allah. Coba eta nini Maiyah bejana Maiyah kapalingannya buku suki aing aju kulkas HP dicokot cicing bae buku kumajing aisieun maing suki aju duit emas dicokot cicing bae kumajing aisieun mah bahkan aing suki aing sampai diperkosa segala. Ajo cicing bae udah diperkosa atuh henteu lah emang aing jelema bego atuh digoyang ku aing saeutik. Astagfirullahaladzim. Nini jurik dia model gitu eta geblek dan nini ting bu ay ngas kuari mah daripada ngomain HP makan menih iklan tasbih bener teh. Allahumma shalli ala terus ya. Jam sabaraha ya, mah? Atuh geus lewat geus setengah jam leuwih ngomong ya. Berarti atuh 10 menit deui nya. Ulah. Hiji awewe bahan barokah diajak rumah tanggana. Tah, babari di lamarna. Geus aya kitu mah aya gara karawinkeun jadi tak awewe eta babari di lamarna jadikeun ulah nu hararese. 2 cek Rasulullah ciri awewe bahan barokah diajak rumah tanggana wa aisaruhunna mahron babari dibere emas kawina minah anon kakemod lamun urang dijadikeun ku Gusti Allah dijodokeun ieu minah emas kawina hayang naon tinggal ngomong be kana amod hayang naon hayangna abdi mah teu langkung amod be abdi mah rek naon ge ikhlas ridho dunia akhirat abdi mampu nyatu aya kitu mah tah jadikeun we eta mang santri ulai mas kawin hayang anu wow aing capek amat. Nah 2 tah awewe bahan barokah diajak rumah tanggana nu katilu awewe bahan barokah diajak rumah tanggana wa aisaruhunna waludan mun bisa teangan anu turunana ngabuadang ngabadog dititah ku agama tolol dititah ku agama teangan turunan awewe nu loba eta cek parentah Kangjeng Rasul lain cek Haji Jamaluddin siaram jadah doang panita Kangjeng anu adina kembar nu leutik deui nu leme aya kana bel leme di ka handap terus nu leutik di kembar aya po kembar deui po nu leme punten aya bahasa Paneglang rada jorok akur jeung bahasa Limus Bueuk teangan bikang nu tumbung meongeun eta tah teu laku kacolok laju be ngajeos reuneuh kawin sabulan langsung reuneuh sataun borosot ngajuru sakali ngajuru 5 anak nembuh budak bade beranak bedul jerona horeng 2 tahun ke 10 tah anak. Nah eta cek Kangjeng Rasul tah bahan barokah diajak rumah tanggana geus ieu nikah undang-undang Allah ngabogaan rahasia tujuan nikah anu pertama lihibdiddin kanggo ngaraksa agama urang mah agama Islam teu sembarangan nu ieu haram nu ieu makruh nu ieu halal nu itu sunnah nu ieu mubah teu sembarangan di Islam mah mantak ieu nikah teh perkara haram jadi halal wasilah pertikahan. Nah makanya hei para pemuda mang santri hei pemuda hei kawin dong zaman now masih membujang kawin mang kawin kumaha cenah ka haji jaka memaya kawin hayang milik ka centet lu aju ai sahwat aceng-acengan bae sok hitungan layes puasa sebab puasa bisa mecahkan syahwat pugui mau di puasaan mungkin nguaceng mungkin ngamuk aya nu katilu cokot mandi di laut hari gitu mandi di laut bisa ngalengitkeun syahwat lain syahwat na bae nu leungit jeung awak dia na kabawa ombak modar ka ditu beres pan teu kawin urusanana eta
lihip didin kanggo ngaraksa agama tah bareto mah ieu neng Risma jeung Jang Maman ih dicurigai lamun duaan bae kuari mah teu bisa geus halal lantaran geus nikah mah ibarat eta teh mah mun motor teh mah komplit aya surat-suratan mun urang komplit aya surat-suratan ka mamana ge terempan ta motor mantak ieu saderek Jang Maman kuari anjeun ibarat motor teh mah geus komplit surat-suratna SIM-na aya STNK komplit sebab ieu meulina cash teu kredit deui BPKB aya naon SIM surat izin marende STNK na aya naon STNK surat tanda nurunkeun kokolor nah BPKB aya naon BPKB bukti pengendara kendaraan berbulu nah man kuari mah geus boga motor buluan bebas pulsa moal aya nu ngagang sebab awe mah kieu pancenah ge nya ceuk Gusti Allah na Quran nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum nisaukum ari pamajikan anjeun ari awewe anjeun eta teh ibarat sawah anjeun faktu harthakum pek ku anjeun garap pacul eta sawah ai macul sawah mah kumaha nu boga sawah bae nah cek Maman teh lah ka haji abdi mamacul neuk teh handap heula bae ngeureuyeuh atuh mangga cenah ka haji abdi mamacul neuk teh luhur heula cenah loba nu berenjal-berenjil cenah neuk diratakeun atuh mangga lah cenah abdi mah kiai bade langsung ka tengah bae jabarala raruyuk bisa aya raitana bisa aya langgir atuh mangga cenah abdi mah macul neuk ti buri atuh mangga aya teu sieun ka pacul mah bebas iya punten kuring ngomong kieu ge ja eta teh ngaraksa agama makana bo lamun ibu boga anak parawan umuran 20 tahun lamun ti peuting jadi edan kada kawinkeun jalobana edan anak ibu nu parawan ti peuting cikik seserian sorangan bae oke jadi edan anak dia edan seserian sorangan horengkeun di telepon ku careuh heut ge euy bener teh eta gara kawinkeun wa ayyuzawwijahu ida adroka kewajiban kolot kanu jadi anak diantarana ngawinkeun anak awewe lamun geus baleg lamun geus aya nu hayangeun ka anak urang tuh ngan awas lalaki nu hade ieu lalaki mantak moal lalaki itu artinya moal bohong keterangan atuh cek keterangan kieu ta'allamu qabla an tazawwaju anjeun kudu guru ilmu agama heula samemeh anjeun kararau nah ilmu agama lah kewajiban lalaki eta berat tanggung jawab besar ngaimahan mere napakah zahir napakah batin pamajikan teu bisa salat kewajiban salaki pamajikan teu nyaho jampe wudu kewajiban salaki pamajikan teu bisa usolli kewajiban salaki tah mata ke eta bu neangan minantu teh ulah sok sakadaek ieu boga minantu asal ti Jakarta ti Jakarta jor teu bisa usolli sabeudeut teuing teu bisa salat sabeudeut teuing teu bisa maca Quran nu penting masal ti Jakarta duitna lob mobilna Inov HP-na Noki orang menang nyewa ta mobil waduh Masya Allah koma eta ibu-ibu lamun gabe nantura beteungna ka hareup teh pada gendut bos meureun kuat geus cacahan bae ka unggal tangga alhamdulillah cenah teteh kula maka beneran boga calon minantu beteungna ka hareup atuh piraku dia beteung jelema kaburi jaka bege ka hareup beteung jelema mah pada teh beureun bos barang sahada teu man aduh dijodohkeun ka santri lah ngejebek kalaki itu mang eta dijodohkeun ka santri neuk naon dibikeun ka santri mah angel kabeunghar heueuh tapi tereh kaboga anak ulah nada samping nambu deuleu sebrotanana ih kerak jeung dilawan teuas ulah kagabah bener teu mang jadi atau kami mah yakin tuh ngarezekian mah Allah benar bo sanu ngarezekian nanya kula si jawab coba sanu ngarezekian urang cicing ceng nanya ibu-ibu ya banyak ya kadang-kadang papanya kita bikang keneh bae ya bo ibu
Sanu ngarizkian urang atuh eta nyaho laju iman jauh-jauh ulah jauh-jauh nyen contoh supaya gerak ka harti ibu-ibu pernah reuneuh laju eta orokna beuteng ibu 9 bulan galibna hirup sanu ngarizkian apakah di jero beuteng aya pabrik biskuit sugan aya pabrik susu aya eueuh aya teu aya sugan bapana sok ngiriman saminggu buras jalan handap Solo Godor gitu pernah henteu jalan lawang handap jajan pernah paling aya cenah bapana noong doang cenah lol biasa kali nyiduhan ngajampe coh balik deui be cenah tapi eta orok ya masakan keyakinan ya tapi orok hirup sanu ngarizkian orok bagian jero beuteng hirup orok coba borosot be lahir ke alam dunia oa apa eta orok geus bisa ngojek sugan bisa dagang kado hirup tuh orok sanu ngarizkiana Allah mana ngadadak susu ibu-ibu barareuh punten susu ibu moal bareuh lah betul ngalahirkeun eta teh sengaja getihead dipindahkeun ku Allah jadi sai susu jeung maraban anakna nu orok tuh sadiakeun ku Allah matak bu eta nyusuan anak buat dua ganjaran anak satu kali nyot 1000 rahmat lamun nyot kumaha lamun nyot seberapa puluh ribu eta matak pak eta susu teh jeung anakna lain jeung papan ieu mah kana kasuceng anakna nyusu papana ngabon ting torek tuh eta dirizkian ku Allah atuh piraku urang mah jaga jelema eta mah Allah nu geus ngajamin atuh tah sing yakin atuh urangna bahkan cek Rasulullah iltamisu arrizqa bin nikah woi lalaki tayangan rizki ku sabab nikah ketika orang nikah insyaallah rizki akan bertambah amin amin ya rabbal atuh jaeta sing yakin atuh geus tujuan nikah nu kahiji li hifdziddin kanggo ngaraksa agama nu kadua kedeung nasihat pertikahan mah urang terakhir be nu kadua tujuan nikah li ajlin nasal supaya menangkeun keturunan maka cek Allah dina Quran wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, nu mantak aya pertikahan supaya nyambung rahimna. Jaed kawin jeung Fatimah boga anak Khalid bin Jaed tah anasan. Jaed kawin jeung Fatimah boga anak Aisyah binti Jaed tuh. Coba misalkan punten ieu mah, misalkan teh Fatimah ujug-ujug kawin, ujug-ujug reuneuh teu boga salaki boga anak Khalid bin Jurig. Satu bapana jajurig meureun atuh tah ieu makana ieu mantak ieu nya nu loba boga anakna ulah satik-satik ya Allah nu ngarizkian boga anak 30 edan 10 aya keneh 20 nah mantep mun hees kurang burak be baris ke duang sakumalok bandeng di tengah imah anak di gua anak di WC anak pokokna mah di kamar anak di kamar mandi di kandang suluh jeung kandang embe anak kabeh maling yang malikeun asup barang diintip ku maling papa jek maling naon dicokot tuh yang janak maluluh ieu mah ngeunaheun boga anak loba mah nu peang nu jendol nu kudu nu hideung nu gendut aya nu jangkung be aya kana lawang be notok ku jangkung nu pendek be aya dipoto be teu beunang huluna deui ku pendek kot kecejengkean batur atuh nu hideung be aya bu make baju beureum doang cangkang tangkil nu kuru be aya katiup angin be labuh nu gendut be aya kana lawang be melag pau ngeunaheun boga anak loba mah pan nu putih aya nu hideung aya waduh mantep boga anak loba mah ngeunaheun doang tetangga kula boga anak wadang loba eta anakna mun lebaran ka imah kula datang ieu cenah ieu minantu cenah ieu alo cenah ieu minantu cenah ieu anak bokop weh kuat dibawa ka imah aing mun lebaran aing bener 50-an mah aing kuat beak awa 2 dus kue dalapan colobong beak kabeh keluarga si eta
atuh urang mah atuh rumah sabae atuh santri ieu di silaturahmian atuh mangga bae kumaha teh kula hewa henteu ngan henek beng saeutik kue aing beak 8 colobong pangaruh eta cek pamajikanana heuh cenah jinya cenah bener kiai eta pangaruh alhamdulillah cenah teteh ku dibuka dak loba alhamdulillah lebaran cenah baralik masih aya nu memelikeun daging bae aya nu memelikeun beas bae aya nu memelikeun kue bae aya nu memelikeun baju bae aya nu memelikeun tiung bae aya nu memelikeun sendal bae aya nu mere duitna bae aya nu ngabeakeun bae kana duitna pangaruh cek salakina bari tunggul be salakina teh nempakan barangna pangaruh dia rajin baretok cenah kudaekan ih geblek cek kula mangkana nu loba boga anak insyaallah ketika anak urang loba aya kage nu salah sahijieun atuh anu ngaberkahkeun kana jadi kedua orang tuana insya mangkana para pemuda sing kade ya neuk kawin teh kudu belajar ilmu agama heula pan urang mah win beh eueuh teu ngalarti maka inggis ketika nikah nu bodoh jeung nu odob salakina botak pamajikanna gundul derbe kada rawin waduh teu ngarti urusan ilmu agama cek salakina neng bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh oke neng apal jampe adusnya atau apal dulu saya belajar sekolah madrasah atau apalagi enggak pati-pati kawin cenah bu pot enggak pati-pati kawin coba cenah pengen dengerin nih jampe adus wajib begini nawaitul gusla li idil adha waduh nak adus lebaran meureun cek pemajikana ilsin kadang ilsin masyaallah Ibang isin ilsin ya Allah ya Rabbi ay kitu neng salah dengekeun ya niat jampe adus mah mandi adus wajib dengekeun kieu ya lain eta mana neng ieu ya nawaitu somagodin ieu deui rada edan cek salakina neng jaa mah bada teu godin-godinan keribut kitu jol be bapana aya naon ieu dadari ribut bae panganten anyar keneh atuh iya cenah Pak cek salah cek anakna si angis sikeun ilsin kadang-kadang ilsin masyaallah kadang-kadang ku tatangga aya kitu atuh eta cenah Pak jampe adus teh cenah cek sia nawaitul gusla lidil adha pan salahnya Pak jampe adus wajib mah cek neng nu bener mah nawaitu sama godin bener teu Pak kumaha cek bapana ndak nawaitul sama godin hade nek nawatul gusla lidil ada tena naon minantu edan anak goblok mitoha sedeng kabeh akibat bararod mantak sing kade bu jangan minantu terus ya terus tanu terakhir tujuan nikah hadirin linailil ladat karena urang mah sok barang dahar ayah hawa ayah nafsu maka penyalur nafsu melalui pertikahan wastahlaltum furujahunna bikalimatillah halalkeun parjanjian make kalimah Allah nyatana melalui pertikahan kartos mantak anak mun geus segala ledek geus tata tetet aya nu bogeun ulah dikabelkeun deui geura tanya eta lalaki orang mana eta mimin orang itu baca nan ngaranna itu tuh Duren Batman di mana Duren Batman orang kadulalai menila lieur aya di teh mah bu ngaranna lembur eta tanah ngaranna lembur duren hampir jatuh menik bingungun kena mobil asli kemana pulangnya neng ini duren hampir jatuh orang kaduna ngewer urang mana eta lalaki urang kaduna ngewer nan bogoheun ka dia puguh hooh hanggas isukan tak datang aing siap narima nah jadikeun tanya tak iya pertikahan teh meureun urang ulah hayang 2 kali 3 kali mementa maka Allah sampai katutupan taneuh beur nah makana punten ya ka amanat ka panganten bae mana panganten aya salakina nu mana bobo waduh tenang neng Risma lelah meureun salakina nya
karunya tenang be atuh nyantai be penting malah kayak pemanasan. Neng ya teng aya neng nasi adang yang ngadengikeun ieu teh moal makahe moal waktu berapa moal ya tek ceuli kula beneran be ieu parimola teh ge nanglekeun bae rumah tangga teh kurang kudu dibina mantak penting aya ilmuan teh kieu bapak-bapak ibu-ibu dina rumah tangga jelas membutuhkan ilmu. Makana neng gelis bagan neng Risma awas ya khususnya mak neng Risma umumna kakabehan ai Risma mah panganten anyar ai urang mah ya panganten Risma mah panganten baru ngah urang mah panganten bari ngung kumaha teu bingung coba salaki teu gawe waduh anak 18 kuari kedeuneuh deui imah bocor di istri cabut naon teu bingung anu aya ai paneng Risma mah ieu jeung maman panganten anyar Bu mitoha bager keneh jam 8 di subuhan dahar jam kakak jam 11 ngebongkar bakekok ai gitu kumaha tuh mitoha bager keneh anak nari adina ribut mah hayang mam ulah aja kakak dia bae dia malau kasin bae tah hayang jadi kotok jeung kakak dia isin dia adina ribut ulah kakak dia gandengeun itu di homrat keneh sia maman gua mah gerak dia geus tibuluan kiwing ceuli ulah gagabah matak disebutna pangantenna berbulan madu kadituna tuh bertahun racun oh cenah bertahun madu Allah nah mulai sebab eta panganten teh rumah tangga teh ngarungi samudra bagaikan urang rek nyabrang ti Merak ka Lampung mimiti mah di sisi ombak teh leutik keneh atuh datang ke tengah rada gede bahkan ke tengah bisa aya badai dan lain sebagainya itu cobaan setiap perjuangan memerlukan percobaan dan rintangan kumaha urang ngahadapina aya rintangan mah atuh Bu makana ya nya rumah tangga mah cekel dua perkara ulah loba-loba sabaraha cenah dua hiji bahasa Arabna birru dua maruah naon cenah ibu-ibu bawa balik sia ka imah ya hiji naon cenah birru dua koneng hiji birru dua maruah hiji naon cenah dua beureum cenah sia ya hiji birru dua maru naon biru teh bager bener jujur maruah berakhlak sopan santun lamun jelema geus bener jujur bager berakhlak sopan santun pejabatkah dia petanikah dia ustadkah dia kiaikah dia siapapunkah dia rumah tanggakah dia akan sempurna akan rapi bakal beres gemah ripah repeh rapih loh jina gara-gara aya dua perkara biru maruah biru berbiru bener bager jujur maruah berakhlak nah kartos enggak kudu loba hiji biru dua maruah biru bener bager maruah berakhlak insyaallah rumah tangga bakal cag nah gitu makanya cekang jeung Rasul pan urang makhluk membutuhkan satu sama lain ya nu bodoh butuh nu pinter butuh anu bod nu miskin butuh nu beungar butuh nu mis pajabat butuh rakyat butuh pajabat salaki butuh ka pamajikan butuh ka salak Bu jawab sing jujur butuh teu ka salaki butuh benar kudu sok cara ngidan bae ka salaki butuh ongkoh bapak-bapak jawab butuh teu ka pamajikan udah api-api Pak butuh lah sanu teu butuh ka pamajikan jelema edan da cek ulah mah jelema teu butuh ka bikang edan teu boga normal kabeh ge saling membutuhkan bener makana cek Rasul man amalan nasa falam yadlimhum barang siapa orang yang bermuamalah hartosna membutuhkan satu sama lain
awewe butuh salaki, salaki butuh pamajikan, pamajikan butuh salaki, salaki butuh pamajikan. Falam yadlimhum, ulah saling mendolimi, kudu saling ngangkat, kudu saling menutupi. Jaya tepan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wallahu alam bimuradi. Ari awewe eta ibarat papakean lalak, geus ari lalaki eta ibarat pakaian awew. Lamun geus halal geus nikah mah beunang lalaki jeung awewe siling pak. Tugasna pakaian nutupan aurat, tugasna salaki ka pamajikan. Nah awas ya, tugas salaki heulan hiji ngelmuan. Nah ketika aya kasalahan kurang tutupan kitu deui pamajikan, aya kakurangan salaki kurang kudu ditutupan. Nah iya mantak mun bisa mah eta salaki jeung pamajikan aya masalah saeutik hampurakeun siring dosa, kudu mah sering eta siring hampura dosa kudu nama urang osok siring hampurakeun dosa. Jawab ibu-ibu bener cocok tah satahun eta ge turun ti masjid hampura cenah nyapa geus dia mah hampura anda geus koy mah jadi hampura dihampura geus. Ulah kitu kudu nama salakina diukeun ku urang gek be mun lepetos lebaran teh atau poe Jumaah saminggu sakali hampura dosa tubruk salaki keur diuk beri ceurik ibu minta hampura ngahiung doang sarina ambulan be hampurakeun mamanya bapak mama loba dosa ka bapak masyaallah loba cerewet loba nyerengidan sampai katorek bapak sabelah ceuli ku mama. Ampura nyapa bisi mama dekat surga terjadi masyaallah, kada-kada dosa ka bapak terjadi mama masyaallah. Ampurakeun mama ngahiung doang sadina. Dikitukeun tah salaki ku pamajikan mun teu ngajengkang salakina. Kumaha salakina aya ge bapak kudu diampura mah ku mama. Bapak mah komo loba dosa ka mama loba nganyerikeun bae ka mama. Kumaha cek pamajikanna aya ge mama loba dosa ka bapak pada teh bapak yang ngandui 400.000 na kantong goreng ku mama dicokot pada teh bebeja Pak. Lantaran barudak aya jajan ja bapak ngomongna bedi pali ku mama hampura nya apa? Hampura masyaallah. Kumaha cek salakina aya ge bapak anu kudu diampura mah aya ge mama aya ge dia mah kereng bae si pase ada bae tungtungna eta. Horeng teh endah eta kitu ge nya. Mantak teu meunang tah saling mentolimi ulah. Cing atuh kudu saling paham. Rumah tangga mah dalekeun tukang ragaji. Aya tukang ragaji. Heubeul mah aya ragaji panjang teh, ragaji naon ngaranna? Heuh sengsrong eta. Ragaji sengsrong, tukang foto coba ka jineuk nangtung. Tangtung kana tan bisi beungeng eueuh. Nyorang aing ceramah kitu tukang potona hes atuh aing pas nangtung atuh eueuh bohong aing ieu nu ceramah bobokong Haji Jamaludin cenah tah coba tangtungkeun tah aya eueuh beung kula atuh kitu aya beungna eueuh hei tukang foto aya eueuh bisa eueuh di beung kula ayanya moga-moga tukang foto panjang umur amin. Urang bae kabehan mena hirup sorangan be nek fotoan saha dia di alam dunia bangkong beureun di fotoan. Hei terus ya. Awas sing kade ulah saling mendolimi kudu saling urang teh pengertian deuleh tukang ragajet ge. Lagi disengsrong songsrang bae. Hat ge duaan ngaragajet nu luhur hiji dihandap hiji bila mana nuhur narik nu handap merean nu luhur nar mata kadang yang suara nasring sereng eta kayu sagede beuteung bok sapat akibat kom coba lamun patarik-tarik atuh boro-boro sapat dayakeun dia potong ragajina ge eta. Nah kitu rumah tangga ge mun salaki keur mamarahan ngereng antepkeun. Mah kadang-kadang salaki gede adat, kadang-kadang lalaki sok lalaki deh, dasarnya gitu, bangsat ya nomor air piring disepak, air gelas disepak, ku abebeak tuh,
Aya anak ngaliwat dikutuk beletakot mewek anakna cenah mah ai bapak kudu enggak aneh ke bapak dia cenah. Aya ucing teu boga dosa disepak ucing kuat plengek be ucing kuat ngancel enggak ditu tuh atuh ucing peperongkolan kieu be ucing kapanggih ku baturna ditanya pakai bahasa ucing kunaon dia peperongkolan jadi cangkeng tah lain aing disepak cenah ku imah eta naon dia mending lauk atuh jangan henteu pan dia disepak teh nya engge aneh cek ucing teh nu hiji deui emang imah teh masih eta mah edan si eta mah aing baru teh dijejek ku si eta mah cenah geus ulah kitu aing nek ngihan hordengna mah burung cenah cek nu hiji deui aing nek ngising mah spring bed na burung kitu mah mantap eta imah urang baru cek ucing eta gede adat lalakina ih mendak sengade euy ari eta nya bikang cerewet geus ti pabrikna hei bo emang biang keladi kadang-kadang pan bikang mah eta aku lama aneh ja iya bikang mah dengekeun ya urang mah lalaki ngomongan hiji bikang mah ngajawab 30 kalimat dengekeun cek lalaki kieu cek lalaki nak mah kejo asak apa tacan sabaraha kalimat 5 ngananya kitu eta salaki aneh kula mah kayak bikang mah cek urang kejo asak apa tacan kumaha jawabna ibu-ibu dengekeun kami mah isuk-isuk mimiti cenah nya laju tangga terana kadang laju cenah mana kapel laju cenah ngumatai kotok astagfirullahaladzim nanyakeun urang kejo asak katai kotok kababawa naon urusanana atuh mantak naon jawab tacan pak sabar aing mah aneh teu kaharti iya ibu-ibu geus biasa cerewet geus ti pabrikna ieu lantaran bikang mah bengkok ya doang tulang bener mangkana kadang-kadang maneh woi bo urang kudu kieu boga duit abang sayang teu boga duit abang say ieu boga duit abang sayang teu boga duit abang tendang lamun salakina kadal kene mah duitna hahaha hehehe pamajikanna keur kekedengan keur nangku bekat kadupak ku salakina sukuna tengah aja kuat malik endek tapa cenah waduh ada yang keur kandel keneh duitna aya lebaga salaki ipis duit eueuh ieu ditawareun ku salaki mah atuh coba ka dieu bapa tariris barosen teu boga kaisin kalat-kalati bo kadenge lo jangan cengir dia sebenarnya mah awewe mah babari eta ka surga dengekeun awewe taat ka Gusti Allah taat ka Kangjeng Rasul taat ka salak kadenge taat ka salak cenah kiai eta kula masuk jalan rengkel ka salaki kunaon mana harenek kula ka salaki kula mah kudeg nyatilok salat sok pusing kula mah harenek geus teuing tilok salat tilok ibadah mah urusan manehna nu penting salaki ibu mere napakah zahir mere napakah batin sungut luhur dicocokan sungut handap dijejelan atuh enggeus menta talak dorakman lain doraka deui 3 kilo keneh ka dorakman mah bu nek nanya kula maca Quran gede teu ganjarana jawab maca Quran gede teu ganjarana nah maca Quran gede ganjarana puasa Rajab gede teu ganjaranana nah awas di pihak ibu-ibu mah harus minta izin kepada seorang suami cek Kangjeng Rasul andai kata cek Rasulullah dibenangkan manusia sujud ke manusia maka kuaing diparentah pamajikan kudu sujud kanu jadi salaki bob wanira ai kitu mah ngan hukum teu adil aing cek eta hukum gitu gagabah eta cek hukum ayo sia ngomongna sia harem jada dong sia di babak penting kuaing mah we sia atuh pamajikan kula mah salehah lah ibu haji paling cantik sedunia lamun poe Jumat ge eta pamajikan kula mah rajin bi cenah bade Jumatan bade make naon ieu make jubah teh make samping make jubah bae lah mangga bisi umi keur bobo cenah ieu rek Jumat tah ieu jubahna ieu kaosna ieu kokolorna jeung eusina keur peuting geus dibere cenah lah cenah loba omong andai kata cek Rasulullah lamun dibenangkeun manusia sujud ke manusia
pasti kuaing diparentahkeun pamajikan kudu sujud ka nu salaki. Urusan teu ibadah mah manehna jeung Allah. Tuh Siti Asiyah boga salaki Firaun, nurut Siti Asiyah ka Firaun. Lamun salaki hayang dahar dilayanan, salaki hayang mandi mana sabuna, mana sikatna, mana andukna, dilayanan ku Siti Asiyah. Padahal kafir bolongkotan tah Firaun. Lebah teu nurut mah kana parentah teu bener kakara. Muncul salaki dia ulah sholat, dia ulah make tiung. Nah kakarak bu sing rajin ya, sing make tiung ya. Ya dong namanya di mana mah blang-blang terus make lagi nyaho. Kayak saya ngaku siaran menjadah doang. Hareudang minta ka wau kiai cenah. Bu geus balik ku mati dia bu nya sing rajin maraketi. Heeh di imah urang make kukumbah piring make sabun. Ih aing mah kadang kadenge jadi libus bueuh. Kukumbah piring make tiung di teu kahardi aing. Make sabun mah mana maelin. Karak manggih mah di mus bueuh kukumbah piring make tiung. Hei, sasapu make kakarak itu sambil make ti kukumbah make sambil make ti kadenge ting torek. Hei homrat laki ih ai kitu mantap kudu nuhun boga salaki jendol. Alhamdulillah Gusti. Syukur aduh ka Gusti salaki abdi nya jendolnya hideungnya leutik cak terhirup deh Gusti ya Allah. Ngeunaheun mun di nu rame laju beka ciri mana salaki dia tunu jendol salaki kula tuh kadeuleu tuh langsung. Mantak syukuran bae nu aya. Ulah saling mendolimi. Baju bapak boga pamajikan carewet nuhun Gusti. Abdi menang pamajikan carewet geunaheun Gusti teu keunubuli radio. Tinggal nyetel be aya dongeng pan pamajikan aku torek ku carewet alpaten naon. Eta salakina sampai katorek sabelah ceulina. Barang meureun geus kitu anakna ge sampai sarekseukeun ka indungna. Cek bapana teh cek anakna mah, "Pak, eta emak mending balangkeun bayu ka timba burung." Nya ku garieung cenah abdi ge, "Ho cenah aing meni torek sabelah ceng cenah Abah." Dibalangkeun bae ka timba burung. Brus cojoakan sama majikanana. Adem. Harees kabehan ti jam 8 esuk udah gudang dohor. Laju meureun beuteung lapar. Ceng Abah mah lapar, "Ho cenah." Haru karunya amat ieu mah cenah urang masaknya urang ieu Pak. Aya cenah ceuli tiis beuteung lapar. Aya cenah beuteung seueuh ceuli torek. Pak cenah tapi karunya cenah eta mah bisi kumaona, meuh geus cokot teh bae dicokot ku anakna jeung bapana. Begitu digaet nu naek ti sumur jurig. Ceuk salakina jeung pan dia kalau ka jurig nu naek aing mah nyokot majikan aing di jero timba. Kumaha cek jurig aing ge teu kawawa garieung pamajikan dia dihandap. Astagfirullahaladzim. Jurig kuat kapok sampai manjat kumaha salakina meureun. Hei. Bo nya andai kata tah cenah cek Rasulullah andai kata dibeunangkeun sujud salaki ka pamajikan pamajikan ka salak maka dibeunangkeun ku aing ngan cek Rasul teu meunang sujud kepada manusia mangkana orang kudu repok do irep do itupok do irep insya Allah lalaunan be ku urang hadirin wal hadirat maka teu meunang saling mendolimi salaki jeung pamajikan bo tah ari awewe ibarat papakan lalaki ai lalaki ibarat papakan awewe geus kudu siling pake tugasna pakaian saling menutupi. Contoh ini makar contoh iya min aya naon cenah anah eta salaki dia kumaha alhamdulillah ku ari mah bager ka aing mana sok mere duit laju bager ka aing karunyang heueuh nya padahal salaki urang rada goreng kene akhlakna baguskeun bae sabab naon sabab bising ke batur mah kieu min kumaha salaki dia foto jengek nya gualak nya beki naon nyatuna ulah goreng sangka nya gede kula mah harana kahuapna kitu maksudna mending lamun kieu sabar min ada rumah tangga ieu bakal ka aing mah bare toge dia kadinya teu
tecot. Nah kumaha lamun kitu ngaruksak rumah tangga. Waalaikumsalam saha anjeun abdi Fatimah putri Rasulullah sareng saha ka dieu nyalira bade naon silaturahmi ka anjeun tiasa ngobrol mutiah mangga ai nyalira mah lebet Siti Fatimah putri Rasulullah begitu lebet kieu mutiah aya naon cenah Fatimah putri Rasul kaula teh digupai ku Rasul diceluk dipanggil cek Rasul kieu Fatimah anjeun hayang nyaut teu awewe ahli surga atuh kuring hayang ngarentet cek Siti Fatimah kunaon Rasul nyarioskeun anjeun yen anjeun teh awewe ahli surga sedangkan omongan Rasul mah henteu bohong pasti benerna coba anjeun boga amal naon cek Siti Mutiah abdi mah ngaji Quran tilok je teu bisa wiridan ge istighfar teu salat ngan 3 kali maca sholawat abdi paling ke 11 kali paling ke abdi mah istighfar 3 kali abdi mah qobliyah tilok ba'diyah tilok tahajud qomo terus sugan anjeun boga amal naon puasa meureun abdi mah can pernah puasa terus anjeun boga sok sedekah kuring mah jalma miskin laju anjeun sok kadawa istighfar tos salat ngan 3 kali apa anjeun ti penting sok tahajud 100 rakaat can pernah sakali-kali acan boro-boro ku salat sunat tahajud rawatibna ge qobliyah ba'diyah kula macan pernah laju amal anjeun naon kuring mah teu kaharti cek Siti Fatimah anjeun ditunjuk jadi ahli surga ku Rasulullah